Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun namdi abdi JJ Nurjaini di kelas 8 SMP Negeri 4 Codong Hilir. Di dieu sim abdi bade nyaritakeun deui novel Sunda nyaeta Miang ka Bandung. Dina novel Miang ka Bandung aya budak nu namina si Kondi. Si Kondi nyaeta budak lembur ti Pagar Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Kira-kira pas tabuh 5 si Kondi geus anjecele dina mobil ek miang ka Bandung. Sabari ngajagaan beas anu Mang Mahmud. Tabuh 8 mobilna geus cunduk ka pasar Cirojob. Harita keneh muatanana geus dibongkar ku tukang kuli. Mang Mahmud tunjukkeun tepat ka si Kondi nyaeta di luhur kios. Si Kondi unggah ka tempat anu ditungkukeun ku Mang Mahmud. Miangkana mah lotengna ngandepek pisan. Si Kondi heran nyaksian kaayaan pasar anu rojob sakitu geus peuting ge kalah beuki rame. Beda di lemur manehna. Meunang 2 poe Mang Mahmud nungguan kios. Sabari mamatahan si Kondi dina prak-prakan ngalaksanakeun pancen. Apa urusan storna si Kondi teu dibere wewenang narima imah si Kondi enteng keneh. Kitu sebab mun nyekel duit storan mah sieun kitu kieu. Sakitu wae anu kusum kuring didugikeun. Hapunten bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.